Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Mugi urang sadayana teras dipasihan kasehatan. Amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng Bu Agnia dina pangajaran bahasa Sunda kelas 1. Dina dinten ieu urang sadayana bade diajar bahasa Sunda ngeunaan nyusun kecap jadi kalimat. Menyusun kata menjadi kalimat. Tujuan pengajaran murangkalih tiasa nyusun kecap kana kalimah. Dina nyusun kecap jadi kalimah aya sababaraha susunan. Anu kahiji nyaeta nami jalmi atau nama orang sebagai subjek. Anu kadua nyaeta kegiatan atau predikat. Anu katilu nyaeta benda atau objek. Anu kaopat nyaeta katerangan tempat atau keterangan waktu. Urang bahas hiji-hiji. Aya nami jalmi atau subjek, contona Ibu, Sarah, Ayu, Bapak, Udin, Asep. Anu kadua nyaeta kegiatan. Aya ningali, contona diajar, ulin, nyiram, maca, nulis. Anu katilu benda atau objek. Aya sato, pasir, sapeda, buah, buku, sareng bola. Anu kaopat nyaeta katerangan dina waktu atau tempat di sakola, enjing, poe Senen, beuting, di pasar, sareng di kebun binatang. Contoh kecap nu bade disusun jadi kalimat numerna. Cobi kalimatna atos leres cacan dina baris kahiji. Muhun kalimatna teu acan leres. Hayu urang susun babarengan. Nu kahiji nami jalmi aya Asep. Anu kadua kagiatan nyaeta maca. Nu katilu nyaeta aya banda buku. Nu kaopat katerangan tempat di perpustakaan. Jadi kalimat nu leresna nyaeta Asep maca buku di perpustakaan. Tugasna cobi ayeuna susun kecap nu masih acak kana kalimat numerna. Ditulis dina buku bahasa Sunda tos kitu difotokeun kirim ka WA Bu Agni. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.